Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nami sim abdi Carwa. Abdi dipanggil Pak Kayim. Margi abdi. Ide teh dipercanten janten tokoh adat anu biasa ngalaksanakeun adat taluri di Kampung Cikacapi. Sim abdi neraskeun jejak kelacak pun Bapak ngalaksanakeun adat ieu anu ngangge parukuyan. Dina parukuyan ieu aya simbolna margi parukuyan teh aranna hideung, ruhakna beureum, seuneuna hejo, hasipna modas. Eta teh ceuk istilah di Kampung Simkuring mah di dieu eta teh simbol bahwa dina diri urang ge aya cahaya hideung, aya cahaya beureum, aya cahaya hejo, aya cahaya podas. Kurang langkungna panginten kitu. Tujuanna acara model kieu acara ruwatan ngaruat sapertos bade ngadamel bumi, bade aya acara hajatan, sidekah adat kaliwonan, syukuran jeung sajabena eta sok biasa ayakeun acara nu sapertos kieu. Tujuanna nya intina mah supados urang minta kabarokan kasalamatan ti Nu Maha Kawasa sakumaha adat taluri budaya anu dilaksanakeun di Kampung Cikacapi. Eta tujuanna mah munajah ka Nu Maha Kawasa dengan cara ngalaksanakeun adat taluri anu sapertos kieu. Tujuanna mah urang munajah supaya minta kabarokan kasalamatan di lingkungan boh dina acara naon wae anu diperiyogikeun. Tujuan intina naonna supaya urang minta kabarokan kasalamatan nya intina mah ka Nu Maha Kawasa. Dina model adatnya sajen aya kecap Sri badan kalawanya wak tunggal badan sanyawa wah tatal molena mil tatal molena anal nu langgeng kang kana awas sama putih nya ieu luhing pangeran jatining manusia aya kecap model kitu. Jadi jatining manusia mah kapungkur mah anu ngajenan kana Sri. Da sapertina rek ditandurkeun dikiriman ku kukusna menyan. Teras rek dialakna di Kampung Cikacapi ieu mah kapungkur mah aya istilah ngarawun, buluy nyalin, dikiriman menyan sareng congcot kana pipuhunan, kana jalan muni parat, kana panyungsungan. Teras rek dipurakna oge sanguna dikiriman menyan. Dikiriman menyan teh can dijampean ku punduh mah teu wani ngadahar ieu si eta sangu teh. Di basaan heula dikiriman menyan eta. Teras aya kecap sirmani nu ngalenggang nu ngaherang ku pertiwi anak kesun babuh ratu sukma anu meuleuh menyan sukma anu dibeuleuman menyan. Eta teh asalna manusia teh kurang lebihna tina 3. Mata aya kecap sirmani nu ngalenggang nu ngaherang teh manusia teh hiji asalna sabahan, 2 sabahasa, 3 sangaran. Jadi sabahana teh bahana manusia teh tina esir tina cai mani indung bapa urang. 2 sangaran ngaran manusia gubrag ke alam dunya sami disebutna orok atau lepe bayi. Teras sabahasa bahasa manusia gubragna ke alam dunya teu Sunda, teu Jawa, teu Inggris kabeh ge sami oa gitu. Manusia mah sabahan sangaran sabahasa. Eta intina mah kurang lebihna dina acara jangjowakan teh upang dilenyepkeun mah ti awak memang da ieu teh lain tina ajaran Islam, tina ajaran agama Buddha. Tina agama Buddha di dieu mah mentak di dieu mah sebab aya sebagian alit anu agama Islamna disebut Buddha Islam Buddha nggak dihijikeun jeung Islam.
mata acara adat model kieu ai Islam pan agama penyempurna diawali ku ta'awud ku bismillah jeung syahadat. Ieu acara aya urang ngiriman ka karuhun ka para keramat-keramat teras urang doa munajah kanu maha kawasa doa jeung sajabina eta prak-prakanana. Sim kuring rek punika pangjajabkeun paniatanana si Rasno kalau suluh kanyiptakeun alam kanu ngagaduhana poe 7 rangkep 5 tahun 8 bulan 12 kanu ngagaduhana bumi kalingit kaberang kapeting kalintang kasarange kana manahap 4 kanu ngahibaran salegana nyuhunkeun hibar pangijabahna kana paniatanana maksud sareng tujuanana nyata pada tas nikahkeun putrina sim kuring rek ngiriman ka nini nur bumi aki nur bumi nini nur buat aki nur buat nini gunatani aki gunatani kasang ratu bagal buana nu calik sadasari bumi kasang lenglang buana nu calik satanging bumi kasang ratu ampar buana nu calik sakuliting bumi kasang ratu ida kliher pedah kaluluh kaida kageran kagemperan kagemahan di dieu sim kuring ngabakti moga-moga sing tiasa ngajungjung tuh nganjatkeun bagja jalan kuras jalan tahun rek ngaturkeun rarakan saya nu sadekeun rek ngiriman ka para arwah karuhuna kanu jauh kanu deukeut kanu karumat kanu teu karumat siket mah nini buyut aki buyut kaidenakeun rek dikiriman arwah. Moga-moga para arwah karuhuna sing ditarima iman Islam di hampura dosana dicangkeun dina pakuburanana ditempatkeun dina tempat anu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala sawangsulna anak putuna kulawargana anu masih jumeneng sing di babarikeun milik rezekina digampangkeun usahana dilancarin kalani barokahkeun anu siunkeun kabarokan kaselamatan tina kanan sapna jeung sapanajana aturan ku kukus sakebularakan saaya-aya anu sadekeun simpuran kiriman ka hulu dayeuh tengah dayeuh kabirit dayeuh kasang kamajaya nu calik di hulu dayeuh kasang kamarasa nu calik di tengah dayeuh kasang kamangisesa nu calik di birit dayeuh kasang pegih leutik kasang sadamana daeta sadulot anu tangguh ni tan mit ngajen ngabidan ngajaga ngaraksa sabeurang masa pentingna haturan ku fokus ta keburarakan saya anu sadakeun rek ngiriman ka saduruna anu 4 kali 5 pancar bareng sakrona tir kadunya kanu cikal kanu penengah kanu bungsu kasang kamarasa kamasari kamawisesa kamajeneng anu jenengna si Rasno sa keluarga rek ngiriman ku kukusak burakan saya yang sadekeun ngiriman ka sadul anu cikal kasang parapas herang namaning pangutas jalan sadul anu kadua sang ketel abang namaning getih sadul anu katilu sang bugal kayas namaning jojodog sadul anu kaopat sang kelintir putih namaning tari ari-ari kalima pancaraya wujud isun ratu ning dunya waktu di kandung 8 bulan indung medal kadonya nitipkeun barang anu cikal akhir dewasa ayeuna bade sunkeun upami teu dipasihkeun bisa jadi patakonan Allah rek nyuhunkeun milik anu can bukti derajat anu can katampa sanang anu can kaano anu cilik putih celak herang ridona tinu maha kawasa pamudah-mudahan dibukakeun pintu rezekina diturunkeun ka bagjaana dipasian rezeki anu halal anu manfaat anu barokah anu siunkeun kabarokan kaselamatan tina kansa panonjeng sapanajana rek ngahaturkeun deui ku kukus sakaburarakan saaya-aya anu disadiakeun rek ngiriman ka para malaikat-malaikatna ka malaikat Jibril Mikail Israfil Ijrail Munkar Nakir wan Malik Rohul Atid ka malaikat anu nganter kadunya ka malaikat sang cai ka malaikat sang sadananya ka malaikat sang sadananya ka malaikat muntiararang ka malaikat basa kamaran ka malaikat basa rajakan ka malaikat anul putih ka aki manuhu manuha kagung rasa manuhu ka maha agung mudah-mudahan syukuran ieu sing ngajadikeun barokah ka keluargana anu siunkeun kabarokan kaselamatan tina kanan sapanuhna jeung sapanajana rek ngaturkeun ku sakurarakan saaya-aya anu sadekeun rek ngiriman ka para nabina ka para walina
ka Syekh Abdul Qadir Jailani anu ngeh di Baghdad, Syekh Abdul Muhyi saparabari pamijahan kawali 810 tunggal ka Syekh Maulana Malik Ibrahim, Kasunan Ampel, Kasunan Monang, Kasunan Kalijaga, Kasunan Kudus, Kasunan Demak, Kasunan Muria, Kasunan Gunung Jati, Kayanggura ka Syekh Nur Jati anu lingin di pasaran Gunung Sembung, ka Pangeran Cirebon, ka Cirebon Hilir, ka Cirebon Girang, ka Pangeran Kalijaga rek niungkeun pangjagakeun pangreksakeun sabarang sapetingna hartana jiwa ragana anu suunkeun kabarokan kasalamatan tina kanan sapanonjeng sapanejana rek ngaturkeun kukusna sakurarakan saaya-aya anu disadiakeun di dieu rek ngiriman ka para sangyangna, ka para dangyangna, kadang yang lembur anu ngapi ngajari ngajaga ngaraksa sabaraha sapeutna kanu ngagaduhan jagana di wetana, di kidulna, di kulona, di kalerna, ka para luluhurna, ka para budaya luhur, ka pancaring budaya luhur, ka Mbah Suladika nu Cicadas, ka Kyai Adeg, ka Mbah Dalem anu di Saraja, ka Sasapuan, ka Pasilur, ka keramat anu aya di Desa Jambu, ka Dangyang Cibitung, khususna umumna Dangyang anu aya di Desa Jambu, sakurmah anu katukuh kalingkung anu aya di Desa Jambu, ngahaturkeun pangabaktina muga dongkap pangabaktina pangarwahna, dongkap sagerna paniatana nama pedah simkuring kapancenan pungaran Rasno penatas nikahkeun putrina anu disuunkeun kabarokan kasalamatan sakumaha anu dicita-citakeun ku anjeunna sing aya pangijabahna tina Maha Kawasa nuliskeun kabarokan kasalamatan tina kanan sapanonjeng sapanejana rek ngiriman ka indungna anu teu ngandung ka bapana anu teu ngawayuga sabangsuna nada agung ya paraluhur kaluhur kanu mayungan ka handap anu ngamparang ka gigir kanu ngaping ka indung anu ngandung ka bapa anu ngawayuga pamudah-mudahan pangdunga nanti jantan ibu ramana sing ngajadikeun barokah ka keluargana anu sunkeun kabarokan kasalamatan tina kanan sapanonna jeung sapanejana haturan fokus sakeburarakan saaya-aya anu sadegeun rek ngiriman ka Sang Hyang Dewi Sri Pohaci anu ngahibarkeun serik di pagabangan ka Pangeran Arya Sutajaya kana den Mas ka Ibu Ratu nyuhunkeun hibar pangijabahna kana paniatanana sakantanan simkuring rek nitipkeun kana ini buyut tukuh aki buyut tukuh pangukuhkeun hartana atut jiwa ragana yang hareup kalon ka jero atut simkuring rek aluk papalaku bilih aya kaluputan kalepatan bilih aya kakirangana dina sampakna sanes ku teu aya nanging ku teu terangna bilih simkuring luput nyaurkeun lepat ngucapkeunana teu puguh entep seureuhna kurang tumarapna simkuring rek nyuhunkeun hapunten anu saageng-agengna da simkuring mah sifat dharma nyareat hakikatna mah angin Allah anu kagungan anu disuunkeun mah kabarokan kasalamatan barokah salamet simkuring anu ngajajabkeun barokah salamet anu dipangjajabkeunana barokah salamet anu nyaksiana sakitu bae akhirul lisan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.